tuturkeun ku maneh nabi, tuturkeun ku maneh rasul, tuturkeun ku maneh wali, tuturkeun ku maneh kiai. La yasalukum alaihi ajra, anu tara menta buruhan, tara menta upah. Sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres. Nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah. Taya idah tada itu. Idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah. Billahi minasyaitonir rajim. Dakwah melalui kitu wilayah geus nihil birokrasi geus teu dipercaya setik-etik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an. Rentul gereja, rentul kapasekan, rentul maksiat lantaran dikondisikeun melalui birokrasi. Melalui kekuatan jawara, nu bisa diandalkeun sebab jawara ngan saukur mamawa kakoprok. Wabeh jawara teu bisa diandalkeun jang dakwah. Kekuatanana hanya sebatas beteungna jadi centeng di pabrik, jadi centeng di pasar, jadi centeng di negara, make hideung-hideung kabeh ge. Eueuh nu make mawa dadu nya teh kuprak kotok bebeak. Teu bisa diandalkeun dakwah melalui kekuatan seseorang. Kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang. Ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar. Hayang naon sia? Hayang naon? Hayang majes di jalan kan? Tapi ulah kitu sia ngomongna. Hayo kuar. Aya deui bae. Hayang naon sia mobil? Je. Kuari mah nu tatadina assalamualaikum nage tegep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegep tadina kuari mah. Nu tadi mau mengkebu luar jasa ge gitu geus dijenkeun majelis komo di harapan ku bupati mah emang Allah teu nyaho nginggis urang lamun kos kitu. Dakwahna sebatas majelis, sebatas masjid, sebatas pondok pesantren, sebatas kendaraan, dakwah dengan syukur sakitu doang. Keun bae lah acak-acakan ge geus kandas. Mentak ieu mah bagi surut. Sedengkeun di titahna terus amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureun-eureun. Ti dieu harita di zaman Kangjeng teh loba nu didakwahan ku Kangjeng, tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah. Sehingga perang Kangjeng terus diteruskan ku para sahabat beki parah ngan di zaman Kangjeng, zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deres keneh teu berdaya Yahudi, teu berdaya munafik, teu berdaya nyana nyilip ka sisi, tapi teu pelebah asbat tabiin nu mantak nyeulah kekuatan Islam ge mujtahid. Harita masih kena khalifah kabelah dia geus teu kuat atba tabiin gempur ku Yahudi masih kena kuat Islam teh terus makin gede gempur deui ku Kristen ku Yahudi perang bangkit deui di zaman Raden Patah Sadunya bangkit ti harita teh kabelah dieuna teh ciut datang ka kuari geus aya ditungtung jasa nagara geus eueuh anu make Al-Qur'an, nagara geus make hukum Belanda, geus make hukum Amerika, geus ieu demokrasi kabeh. Masalah stabilna tapi ternyata dirasakeun di unggal nagara ya kos kieu. Mungkin geus aya sunatullah kos kieu masalah geus. Tak ieu nu kuari kurang dicaritakeun saat urang dakwah amr ma'ruf nahi munkar teu mampu. Melalui birokrasi geus nihil hiji-hiji acan. Urang ngandalkeun DPR tatadina mah nu mantak kiai nararae ge sugan bae aya hiji poin Quran anu diasupkeun ternyata kandas. Kemudian orang itu melalui tangan besi kekuatan jawara numpuk di Tanjung Priuk kabeh jeung di Grogol
KBG Jawara nu diandalkeun teh. Kuari melalui pondok pesantren dimodernkeun teu bisaeun ngomong cau. Au. Cau. Au. Melalui organisasi NU baheula bisa diandalkeun. Kuari. Cau. Au. Melalui organisasi Muhammadiyah baheula mah cau. Kuari. Geus mun teu make ada geus. NU na make akene au. Muhammadiyah mah melalui organisasi Persis Persatuan Islam. Cau. Geus wawan aja. Teu bisa diandalkeun kuari. Timbul Amerika nyeun kekuatan di Islam teh coba untuk mengecek. Melalui PKS jangan mengecek sejauh mana coba kekuatan di Indonesia. Setru ternyata masih keneh ngembut. Ngan masih keneh ngembut ge terus bae sebab jana mah neundeunna di birokrasi. Wahabi, Persatuan Alumni Madinah kita ngembangkeun kawahabian di Indonesia, di Bogor teh, Jakarta teh, Lampung teh, Sumatera teh. Bangun pondok pesantren sesuai jeung gambarna, tapi awas harus pakai aturan Wahabi. Kuari dikembangkan pondok-pondok pesantren alumni Madinah, alumni Misro, amis di jero, napas sunian kabeh. Iya pondok pesantren salap, dakwah terus bae jeung santri, dakwah mimbar lumayan. Nyana mah geus teu ngaharepkeun berkat-berkat acan, ai aya atuh alhamdulillah, ai menta masalah geus. Terus bae, parah tah mah. Tapi masih keneh terasa di masyarakat dakwah pondok pesantren salaf. Gaji. Nang saha eta ngagaji nang Amerika, kula di Indonesia di dieu satahun keneh kadek digaji geus ngomong bae engke mah pondok pesantren kiaina digaji, engke mah digaji. Satahun keneh ka digaji, geus ngomong bae. Kunaon kitu? Pan Bill Clinton bebejar itu. Lain kaing, sama sok aja sombong cenah kiai. Atuh ka pemimpin urang Gus Dur geus nyarita. Tidak tertahan si Gus Dur ganti. Gus Dur na geus bebeja. Terus kuari karasa melalui gubernur, melalui camat, dana pondok pesantren aya siga rapih pemerintah teh dikemas sedemikian deh. Padahal dek maehan sinar agama. Dek supaya meles demokrasi ala Amerika. Tinggal hiji dua diperhitungkan kuari. Ya BIN, Badan Intelijen Negara. Wah, coba kumono ya. Bagian agama coba. Geus sabaraha persen turunna? Masih seberapa persen nu kuat? Emang henteu aya penelitian? Aya. Nah, dakwah teh terus di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh. Hate Kangjeng Nabi langsung leuleus, manusiawi ngaranna. Itu kene para sahabat manusiawi. Secara kemanusiaan di mana dakwah teu nuturkeun teh. Aduh, tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampaikeun doang teger. Ketika leuleuh hasilna loba keneh jelema nu teu nurut leuleus. Ketika kembali ka tugas ge nyampaikeun doang teger. Manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu. Ketika aya kebimbangan, aya ieu teh kumaha, secara manusiawi turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai jelema-jelema lu ariman, sing ingat sing eling alaikum anfusakum, netepi anjeun ka diri anjeun, jaga diri anjeun, pelihara diri anjeun, ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan. Keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum. Moal ngabahayakeun jelema anu bahaya, moal ngabahayakeun jelema anu bodoh, moal ngabahayakeun jelema anu nyacan. Idza tadaitum, di mana anjeun geus boga hidayah, di mana anjeun geus menang hidayah, di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah. Kajeun batur bae, maneh ma alaikum anfusakum. Na iyalah ngangeunahkeun ka Kangjeng, ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap.
ayat ieu cek Sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril tapi dipraktekeunana mah cek Sidina Abu Bakar engke di tahun 2011 geus aya ayatna geus aya ayatna kuari ieu pake urang ayat ieu pake ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai kelas-kelas para ustad ge anu teu asup Golkar ge nu teu asup partai ge nu teu asup organisasi ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh urang dakwah make sumut ge kuari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuhna kiai deui ngaharamkeun invest daging bae ge lah kieu uci bae didenge ulah didenge geus kada ditu bae ngaharamkeun bunga bank ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpaatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadis Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame mun ditanyakeun alatna Sarwa Alfiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejak geus kiaina gitu kan ngameunang ketika satu suara riba haram eta teh bunga bank haram dunia kelasna dibahas di Indonesia organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya media halal dakwahnya siapa yang mengharamkan Kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat sudah dibahas di organisasi halal tinggal urang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Qur'an ngek teu bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah ieu mah bank asli ieu mah geus bank nasional bank internasional geus teh asli deui make kitu keneh tadi Arab mah di urang mah geus eueuh ganti bankna bank syariat leuwih parah deuk kumaha ieu eueuh suara dakwahan hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amr ma'ruf nahi munkar teh wajib kewajiban urang datang ka mana aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah alaikum anfusakum urusan diri maneh bae kajeun teuing batur mah heulana kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit
mun endek nu leuwih gede bae ngridit. Batur mah kajen teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah. Batur mah kajen teuing invest daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum. Jang sorangan bae heulananku. Alaikum anfusakum. Da engkeun mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wakumu bisolahia diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat layat turukum mambala moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatulah intinya hodek dakwah teh naon undek didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalahnya nana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam kitu teh daripada urang yang ngalemnya disiksa di akhirat mendingan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala doktorandus segala profesarus ulama inget kana is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sipilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sipilis aduh mal ngarti orang ketos mah kita mah yang intelek bet mah eta teh urang aing ngomong-ngomong kos kitu teh da aya naon kitu ngaranna aya tijalikeun cek kieu teh untuk militeris dek sipilis sarua bae pan jadi kieu atunya ieu mah kudu ka dokter atuh mah daya tegas daya teu upaya sementara masyarakat teh akan hayang nu asli coba adapun pelaksanaanna mah kumaha kuatna bae neangan sakumaha lauk neangan cai lauk teh sebab lamun dicai hirup lauk teh masyarakat ge saurua ketika urang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana masyarakat neangan nu asli kamana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing jeger-jeger mah jeger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha kami jaga pemajikan neng, jadi ngeridit saya kieu haram ieu kumaha lah, udah didengekeun butuh, geledeg kenca datang, tuh ceknya nanti ingin tadi nama negara ada bener baik, aduh hese jasa, aduh neng, orang ngawarung itu pan modalna tibang, ajo, cek kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka, mal kebal di neraka mah. Di dunia mah orang isin bantuan tobor ke motor-motor aja nih sudah dengekeun ngajina pindah tuh ka Kiai Golkar kakak tinggal salaki be aing ieu salah milih teh naon pamajikan ieu kieu amat sih pamajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh kasempak-sempak dibeuli dites ku salagina ieu tadi ngaji sia ngadengkeun henteu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat tah lamun geus kitu tah eta neangan nu asli engke jang pertimbangan bejakeun ka nu sejen teu percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teh kupagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan urang ngadidik haram lingkungan urang ngadidik bohong lingkungan
ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli aya. Nah ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe menan hepe ku baturna tilok aya gedang hepe katendet ku nangka. Nah iyalah nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapi hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus diantara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang bae heulanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya yang Kiai boga TV sakieu ge nangaleutikkeun kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat. Orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae boy mah Kiai Golkar pohara mah sih insyaallah ngeun kumaha atuh ayeuna tah ieu geus harares alaikum anfusakum sok geura beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunya nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mulaamatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun idzah tada itu geus meunang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon teu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngalengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing sia dieu mah cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat ye jamun ang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong mun geus kitu-kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah
sedangkan anu sok minta upah mah moal beres nuturkeun anak lamun nuturkeun ka kiai nu teu minta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idah tada itu idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok minta upah sebab eta kiai nu tilok minta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok minta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia mada kadituna menang kredit ge ngajebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati porenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun nah sia aing geuri dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam moal kebaliangan 1000 tahun doang yai isi dalam baca kusia di pendopo baca kusia pakai istighosahat baca kusia babarengan jeung masyarakat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun sia ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat deuk bener kumaha nah sia beunang ayo si anu ngajuna handa pentang ngalamun teh nyahoeun ieu urang teh butuh penjernihan batin alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri ajak tuduhkeun lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta neangan deui tempat nu saja lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae harewos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit si anak nurut ka saha ka abah atuh bantul lah abah mah kuno aduh cak dia teh aing ge dakwah ka anak horeng teu bisa ka pamajikan teh eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwaan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas teu lalega sempit tetep sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nyokot deui nu Pak sia teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah abang aya kakak mah kieu kulantaran sieun bisi haju isuk pageto pae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tuh gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalnya butuh ngan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai ka neraka kula ai milu mamilu eta bahasa orang Cikupa tak kos gitu persis eta masyaallah
Lah ieu mah beneran ieu mah, bener. Atuh geus ya, tanggung jawab kula geus, kula nu ngajalankeun tah warung. Geus aing mah henteu nya. Geus. Tapi tetep IHS mah bareng. Geus beres tah. Urang alhamdulillah. Teu bisa berarti urang nganesatan pamajikan. Aikum anfusakum ulah dordar. Ulah dordar urang nonton TV pamajikan, nonton TV betoel. Nih, nonton TV naon manfaatna? Acara runtuy. Yuk. Eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian. Itu anu kos kitu segala film langsung. Haram aja kabehan geus kos kitu. Ieu mah sarita bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram. Geus kakak bae dari itu ka kamar. Ka kamar we kakak. Kula mah kula bae geus. Geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya. Geus. Geus urang leupas tah berarti. Ulah jadi pareuman ku urang kurunya nonton di pareum. Tek be ribut sia. Ujianana moal dibere nu hareup. Nonggengnya na kajen ngomong ge bareng. Sia dibere knalpot bahaya sia. Make ayat ieu, alaikum anfusakum. Aing bae atulah. Geus bae urang mah balik ti masjid, pamajikan jang geus ku urang ditegor, urang atuh ka kamar nyetel nu leutik. Geus beres. Horenganan. Itu udah teger. Idah tadai tumpah deh. Orang nggak sebenarnya hidayah pan. Nyulusup pan hidayah maka jero. Rahasia Allah sama. Orang sanajan ngaji babarengan kieu tah. Hidayah teh akan diluhur teh tah. Sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing. Anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar. Anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang. Anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu. Moh henteu. Atuh masing-masing tah. Masing-masing sama saha nu disalamatkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah, ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumun kenceng teuing pancen sok marah. Reunan atuh geus. Senyum bae pemajikan. Urang geus ka kamar kieu bae lah aing aya boga pemajikan gitu. Terus bae urang leuleuy bae alaikum ampusaku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang terus ke pamajikan isinin sorangan gitu ieu mah tunda kumaha nitah pamajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk cenah tuh atuh ngedek rumah nyaramna tuh mal bisa tuh kumaha ge urang-urang melu ulah peduli geus insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh sa naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka sorga pamajikanna mah atuh ka neraka. Sebab di dunia ditoel geus kredit haram, ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik. Ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus baik. Atuh masing-masing baik. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jangsa Indonesia cacak-cacak saimah ge anak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturrukum man dhalla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dhalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa gila cek sakawal al muradu gairu cek sakawal manu dikarepkeun ku man bala idza tadatum teh lain ahli kitab saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae
moal kudu ngacokeun ka diri urang, moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang. Nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu. Mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam. Ti mimiti WTC dibom mengenal Islam. Lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakan tentang Osama, tentang Islam, diceritakan di itu di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam, ku gara-gara WTC dibom, loba ribuan masuk Islam. Ku gara-gara Irak invasi, Irak dibom, Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika gitu ka presiden ka Obama, cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Tak ieu teh Allah dek mere hidayah mah babari, ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun dia akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos maripat deui, kos maripat teh sangat rahasia. Aya jelema anu dibere maripatna teh keur lempang, aya jelema dibere maripat keur diuk, aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid. Aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia. Nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh. Langsung ingat kana keagungan Gusti, langsung ingat kana keistimewaan Gusti. Orang masyarakat nu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali, sangat rahasia. Ilmu marifat, hidayah komo. Nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam, di Inggris ribuan, bahkan Raja Inggris, adina Raja Inggris, Panglima Inggris asup Islam kuari. Masya Allah, lain letik-letik. Naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae. Kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris geus dijieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen, nomor kedua Lady Di, cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film nu asup Islam, tapi tetap masih kena dipersulit kena be. Tapi kan suarana geus luar biasa berarti kan. Ieu rahasia Allah. Nah, nu mantap asal geus dibere hidayah be, kiai di tengah-tengah kahirupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah. Ih, atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah, magahan ngaji, ka masjid ka imah, magahan ngaji. Geus sakitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Eueuh da aing geus sakitu bae, engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema. Lamun poek mah cenah di dieu aya lampu. Cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna? Pareum. Kunaon pareuna? Sekupi. Pareum ku sekupi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bulak-balik ge. Mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana? Ieu pan poek amat. Pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil ti atut pareum. Pareum. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu? Eueuh kuari mah atuh hurungkeun hese we minyakan. Emang kunaon kitu? Pondokna dibangun ku atut. Pareum. Aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakabung mah greget aing ka sia. Pareum. Atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak. Nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade. Pareum ku sekupi, pareum ku Honda, pareum ku pondok, pareum. Ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh di pareumah. Colkeun. Ulah aya naon. Set Al-Qur'an hiji, hadis ulama tuturkeun. Deuk aya anu nyumbang gitu. Berarti saya dikumbangna 10 juta. Leutik teh euy.
Jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong. Geus ngelentit tah, ngelentit. Dibere tah 20 juta. Leutik nanti. Dibere 20. Nganggeuskeun ku sekupi. Ces. Pandeglang sapandeglang pareum, serang saserang pareum, Tangerang satangerang pareum, keur carita di Banten pareum. Kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum, Bandung ku pilkada, Garut ku pilkada komo kiai di Garut Maceng Pikri. Dulur-dulur na kiai malulu nyana ge termasuk kiai, mareuman pondok-pondok pasantren, ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam. Tinggal pondok bae 2 tingkat, santrina eueuh nyanana geus teu ngaji, wassalam. Pikri. Ini kumaha teh? Mareuman teh mareuman. Ulah kitu geus cing teger bae. Urang mah ngaharamkeun haram bae, deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae. Jang diri aing bae, wayang ngomong aing mah ngomong bae, sia deuk ngadengekeun los teu kajen, sanggeus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan. Sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna, leg-leg paham sia. Geus bae bakal sinaran. Itu mah gede amat hurungna. Itu mah obor mah penuh deket kacaangan nu jauh ka silalatuan. Eta obor. Nu mentek nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu tah mah. Urang masih nyaritakeun masalah jinayah, masalah kisos, patali jeung diat. Lamun kamari nyaritakeun tentang masalah penganiayaan nu wajib dibayar diat lantaran menganiaya anggota nu jelas. Aya ukuranana leungeun-leungeun, ukuran suku-suku, ukuran sirah-sirah. Sakumaha nu geus dijelaskeun tatu-tatuna, baik tatu mudihah atawa jaipah dan tatu-tatu lainna nu geus diterangkeun mengenai penganiayaan tubuh manusia, anggota manusia. Jelas ukuranana. Kuari marik nyaritakeun nu teu jelas ukuranana. Tah kudu kumaha lamun teu jelas ukuranana? Aya katumpangan atawa aya kaluwihan dina eta anggota tina anggota biasa. Andai kata anggota nu biasa huntu teh nu biasa kamari lamun didagor cumplak eta kan bayar diat. Kuari huntuna make emas atawa perak atawa dicor make besi. Parah ieu mah ya. Huntu di anggota manusia paling telas adalah huntu. Ialah nemongkeun ka maha kawasana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lamun huntu deuk diberesan di bor, eta borna ge teu bisa sambarangan. Lamun besi borna elek besi. Baja borna elek. Kudu make bor naon ye? Make borna inten, minimal diamond anu kelas 1. Diadukeun tah antara diamond atawa kitu mutiara anu geus kadarna melebihi daripada huntu kakarak bisa. Tapi lamun diadukeun jeung bangsa komo, paku-paku malah milih paku mah. Ieu kemaha kekuasaan Allah nu mantak kubur jelema
beak kabeh huntu namanya ngir lagi aya bae bot kuburan bongkar mun teu percaya bongkar huluna be hulu kayak kadeuleu kanyana jeung seurikeun urang huntu ku teas-teasna binatang-binatang naon bae moal kuateun ka huntu kuari geura huntu urang normal urang ngadahar jengkol kecil jengkol ngadahar peuting komo peuting mah sangat kecil siki asem ge muasik keneh kecil keneh bae sakitu teu asa kata siki asem muasik keneh bisa ajur keneh bae maha kawasa Gusti Allah jehe ayo coba naon anu teu bisa kagegel di jawara mah jawara lamun mukabir geus teu pake naon untuk etana tutupna geus teu dipicen teh digayem eta jawara eta belum teh jawara eta da jadi lain 5 boku minuman ku eta bae eta jawara ku tutupna eta jawara mah kos kitu tuh nyana malam mundek gelut geng cekel botol adukeun heula ka hulu pelantrang sepepeus kakara iya pan jelema kaget aya pernah jawar nu kos kitu tah adukeun ka hulu gat ngagoler ti heula wah tah jawara teu beres tuh kos tak eta teh ngabogaan daya tahan huntu teh lain lalagaan asli ti Gusti Allah selama huntu masih kena teger berarti nyana gagah kena angsongkeun ka aki-aki bere siki asem di jam genep isuk datang ke jam genep sore paling haung nges moal aerobah moal tah itu berarti geus tereh paeh tak kieu geus ulah nonton TV geus kos kitu mah ulah neuleukeun simba ulah geus we pokona mah sing sadar diri huntu tah huntu ceuli kitu keneh urang keur mah ngobrol bisa guys berarti tereh dikubur ya budak ke itu mah gitu keneh anggahota nu lain keur ieu maka pamajikan ge bisa sapeting 3 kali kuari mah di toelan ge ku pamajikan geus morongkol enggak berarti sudah hilang kejantanannya enggak sebenarnya naonan tau kos itu lahir sugih tinggal sugih dileungitkeun kanikmatan ku Gusti Allah sing sadar ieu aya jelema huntuna huntu emas atawa dilapis perak kemudian andai kata Ki Zaid boga huntu emas ribut jeung Ki Umar ditonjok ku Ki Umar umplak nganclang huntuna nah ieu kan teu boga ukuran ieu mah ieu emas dina jihad huntuna geus jelas tapi jihad tambalan emasna can jelas iyalah nu perlu kudu disidangkeun ke meja hijau hakim kudu hati-hati dalam memutus lantaran kudu sesuai jeung aturan Al-Qur'an wal Karim urang geus sabaraha ye kukula dicaritakeun teh Rano bakal kapanggih Rahmat Yasin bakal kapanggih Sultan bakal kapanggih Mahfuz bakal kapanggih NTG nu kamari kabere bakal kapanggih siapun tenang bae
geus aya daftaranana seluruh kiai nu dibere geus aya daftaranana nu sakali umroh nu 2 kali umroh nu berangkat haji nu sekupi rapi daftaranana ulah ka mana pun tinggal tunggu waktu geus aya daftaranana tak aya kawari anu datang kiai coba daftaran tersebut supaya ulah dipanggil kiai ieu mah kiai mah cenah supaya mengamankan atas nama kiai giliran we kieu pengamanan lain kitu cenah kiai anu teu puguh nya ti lokal mamana pan kabere nah ieu mah demi asal demi bae eta demi ieu mah pertimbangkeun coba kiai daripada Banten ke atas nama kiaina secara nasional goreng wayahna cenah kiai supaya dirapihana ulah dipanggil kiai mah mundet penjara bae sakaligus jurusan aya di penjara mah aya dipanggil mah aya untuk dijadikan saksi ya moal lobaan paling ge aya bae bangsa ya 500 lah aduh masih dipertimbangkeun ke apa dipanggil apa teu aya nu ngabisiki coba kiai supaya ulah jadi dipanggil sing hade ke ka aing sing hade aing kapanggil deui oh iya pepetek teh ayeuna kabatur masih hade pancing sing hade jaring orangnya anak pangheulana manyun bae ka pancing iya ini besi kitu doang nah ketika Ki Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian huntuna ngancleng kemudian huntu tersebut emas mun 2 mun 3 huntuna kan ieu can boga kadar ketentuan ku ayana sakitu di dieu dipasalkeun tajibul hukuma fi ma lam qadara fihi wajib diputus hukumah yana torogan sanksi imala muqaddara fihi dina urusan angga hota anu wajib bayar diat cuman la muqaddara fihi can ngabogaan ukuran pasti wahia juz'un hukumah ieu adalah juz nisbatu ila diatin nafsi anu nganisbatkeunana kana diat nafsi wakila cik sakaol mah nganisbatkeunana teh ila udwil jinayah kana anggahota jinayat nu nisbatun naqsiha min qimatihi ngabangsakeun kukuranganana teh tina hargana lau kana roqiqon mun memang eta nu dianiayana roqiq bisipatihi dengan sifat-sifat karokikat. Hese ngaji kos gitu hese. Geus mata mendingan diliwat bae kos gitu mah. Hese keur bate dipake di Indonesia. Eueuh deui. Hese di ajina. Hendak nu kos gitu mah teu kudu. Teu kudu diaji mah. Mentak kula ngabebaskeun ieu mah pelebah dieu mah cenah nek nundutan memang enggak cenah ke SBU masalah dek bari ngopi betul los emang tadi gitu-gitu ge emang sorangan ieu masalah Izaid Roki teh abid cuma tinggal cerita komo di Indonesia mah Roki kan di Indonesia mah sanajan di Arab andai kata aya nu ngaabidkeun ka orang Indonesia nu kuari di Saudi Arabia sebahagian orang Saudi ngaabidkeun
ngamatkeun bodoh berarti teu ngaji nya. Itu teu ngaji mah sanajan cicing di sisi Baitullah tuh bodoh bae. Cicingnya di sisi Baitullah tuh bodoh bae. Di sisian Masjidil Haram atau odob bae. Odob bae odob. Iya tuh cicing bawa sanajan cicing sakokolocoran jeung majelis talim tilok ngaji mah tuh geus bae odob bae. Odob bae. Batak ge urang dina tawaf ge kadeuleun nu pinter jeung nu bodoh. Atuh kadeuleun sanajan nyana dihareupeun Baitullah tapi bodoh. Bodoh teh kan tergantung anggapan. Anggapan bener apa henteu urang teh nganggap ya. Urang teh nganggap bahwa ieu teh ya kitu naon ngaranna batu. Batu dia batu combong. Tuh deuleu ka deuleu bolong ku sia. Katakeun ku bagi ka awewe. Ujianana nyana nuturkeun. Minta pertanggungjawaban. Eta combong tah. Urang nganggap bernilai berarti tah combong teh. Bernilai wah sembarangan ya. Laranganana hiji teu meunang dibaki, kadua teu meunang dibangising. Hadamna lumpat, baueun. Urang percaya, nganggap kan berarti. Tapi lamun teu nganggap, idon ieu combong. Yang naon ieu? Tah kieu. Tuh aing mah teu nganggap, nilai. Nilai tah. Jadi tergantung anggapan. Lamun urang nganggap bernilai, teu nganggap henteu. Ieu batu naon sih? Ieu memutiara. Coba dulu, yuta kadarna geng 100% timbang ku sia. Inten permata ieu mah. Nganggap urang. Sabaraha duit sih eta mah? Oh, ieu teh eta 500 juta. Nganggap urang luhur tah. Batu teh dinisbat dinu nganggap. Ketika teu nganggap ieu mutiara ieu, tah ieu mah teh. Ieu inten sia 500 juta ieu mah teu hayang ieu mah teu nganggap teh tiga acan. Sapira kos kitu plastik tah mah. Di mingguan ngambal ayah tama 10.000 utang. Eta teh eueuh nilai antara nu bernilai nu nganilai jeung nu teu nganilai beda pandanganna terhadap Baitullah. Adapun kebenaranna terserah. Nu penting nilai bae heula. Urang ye kuari ye ngaji percaya ka Kangjeng kabehan, percaya ka mukjizat Kangjeng kabehan. Ketika orang nyaritakeun wali Muhammadiyah mah geus manyun bae. Padahal dina Al-Qur'an aya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum lain kos kitu cek dina wali. Kos kumaha tuh? Tah Amin Rais wali cek dina. Atuh kumaha sia bae tuh? Jadi pandanganna terhadap manusia, terhadap benda dan lain sebagainya tergantung penilaian. Nah, urang nilaina ka dunya datang ka mana? Didilah nilai derajat urang. Lamun urang masih kene nganggap dunia ya aya nilaian terhadap Allah kurang. Lamun dunia geus eueuh nilai di mata urang, Allah luhur berarti di mata eta. Tergantung penilaian terhadap dunia lantaran moal ngahiji dunia jeung Allah jeung akhirat. Jeung akhirat teh heula. Urang berpandangan nganggap kana dunia 100%, akhiratna 0. Nganggap pandangan karena dunia teh 50%, ke akhirat 50%. Nganggap dunia cuma 20%, 80% berarti ke akhirat. Nganggap dunia teh ada 1%, berarti 9% ke akhirat. Tergantung anggapan orang, moal ngahiji dunia jeung akhirat. Ketika orang boga duit 1 juta ka masjid 100.000 berarti masih kene dunia na gede kene di beutengnya na di hulunya na di celinya na di sukunya na kalimpudan kene ku dunia 1.100.000 ke masjid jauh kene tama ka sorga jauh kene tama 1.900.000 tak 100 cai karak eta gede eta pos ngan banget apa nih dia ini urang ngaguikeun ka wali Allah ulah di dieu sasa boga duit urang 1 juta kantong 5.000
letik teteh cakwali Pak Wali mah hadir. Aduh teh budak ngomong-ngomong aing 5.000 ge monyet geus deka deuleu. Sak keluarga 1 juta. Tah. Salah mere aing sia. Adik. 10.000. Bu, parah jasa. Nah iya anggapan tak iya ngageserkeun anggapan nu hese ge hayang boga derajat indallah nganggap terhadap dunia kudu ulah aya nu mantak keur ieu mah keur jadi santri rada deres nganggap dunia eueuh naik jadi ustad rada deres barang jadi abuya di mama al mukarram wal muhtaram mama kiai haji sia serius gawe moal imah geus ohara kerja di santri anggapan dunia sederhana taruhlah secara total majacan aya guru dengan sederhana be barang jadi ustad cacarakan di imah rada deres keneh bu barang jadi kiai abuya mama kok jadi belikan jadi ondang be tolol teu budak teu nyahoan aing kiai meureun teka deuleu meureun di huluna aing kiai punya teu dianggap blon tolol ngomong jeung satak kiai tolol jeung nafsuna makin ka dieu makin pohara hubud dunyana berarti jeung Allah makin jauh mal kebal deui dikutuk ku Gusti Allah mal kebal deui cabut kemangfaatan ilmu hese ja makin ka ditu teh kudu makin ulah resep kana dunia mah duniana makin loba duniana makin loba ayo sia cek Allah urang lamun hayu ngabuka bong berat geus geusan disebutna ulama dunya tapi atuh loba bakal aja deui sabodo tapi aing mah awak doang jeung dunya ai hate mah jeung Allah beres teh kos ngan eta mah lain bahasa perasaan keke kadeuleu ku tingkahna hiji kiai na ge embung ridit kan aing ridit memaksakeun tah ngridit mah bageulana ka neraka ahli kredit maksakeun atuh cintana dipaksa ku nya kada dunia ya Ki Zaid Abid di Indonesia di dunia hampir eueuh kemudian Ki Zaid dianiaya ku Ki Umar untuna ngancleng atawa leungeunna potong ieu keur carita nisbat ye cek tadi hukumah ieu adalah juz'un nisbatuhu ila diati nafsi jadi diukurna kana diat awak tetapi cek sakawa mah diukurna ila udwil jinayah anu hargana kekuranganana teh ieu tergantung harga eta abid mun abid kuari kieu Ki Zaid ieu abid nah ieu lantaran dadampak jeung teger Ki Zaid teh jeung loba kabisa titah macul bisa titah ngawaluku bisa baheula kuari mah titah nyupiran bisa titah masarkeun kitu barang bisa ieu gagah ieu Ki Zaid teh ieu fleksibel nah Ki Zaid hargana pasarkeun ka batur kira-kira sabaraha duit oh ieu mah 100 juta ge wani aing lantaran pohara jasa di samping dadampak tanagana pohara kabisana luar biasa lobana 100 juta aing wani tah Habib modal Ki Zaid ya kuari huntuna umplak huntu sabaraha sia tah kira-kira harga awakna cacat huntu sabaraha jadi cacat huntu tapi ka awak kira-kira geus cacat gitu sabaraha neuleuh aing cacatna weh 5 eueuh kabeh 5 eueuh kabeh cacat ieu mah ieu mah aing paling wani ge 90 juta berarti kurang tina harga awak sagemlenganana 10 juta 90 juta nah ieu tah ieu bandek nyaritakeun ieu mah kudu santri ngajina ieu
Ayo lain satu tuh mal karti kos kieu mah. Hehehe bae. Entak ge mondok cek aing ge. Di akhirat ngeunaheun di pondok mah teu kudu salat di akhirat. Asal ditimbang derajat nah timbangan mondokna bae geus lain. Dari dieu salat mah jore. Ngan ngadapang di pondokna 20 tahun. Cek malaikat geus cukup kunyinan utawi bae geus ya. Sorga. Coba sekolah asam up. Ya, mana lempangna doraka jadiatna teu pugu matana neuleuh ka awewe ceulina. Encan SMA, encan deui kuliah. Wah, paeh nyana, tamat kuliah paeh, timbang neraka. Lain seuri anak siap pugu kuliah. Bukan neraka seuri. Coba mondok mah. Matana nyana di pondok bae, Pak. Paling geuleuh Quran, geuleuh kitab, tas dohor, tas asar, tas maghrib, ladapang menyenan utawi. Ku kiai nama pajar husu, goreng nundutan pagon. Paling sekali-sekali doang nyana ini le simbal liwat. Tuit. Itu sekali doang tah mah. Eta mah santri nu nakalna, tidak 100 paling 90 nakalna lah. Tapi kan nyana mah ngan sakit kituna doang. Santri mah ngan sakit kituna doang. Engke mah ngalaunu deui, murag deui. Oh, murag deui. Santri mah kuari tweet-tweetan ka awewe. Aju awewe na nyamperkeun. Atuh moal disamperkeun ku santri mah sieun ngageter nya. Ngageter awak, kunaon sia ngageter? Aing disamperkeun awewe. Atuh sia kudu lumpat. Haram budak. Santri. Potongan nya kudu noel eueuh. Dan mantap ge, wow, ngaji isuk-isuk, sore ngadapang, yenan utawi iku ing dan lain sebagainya, sebagai saksi di akhirat, 15 tahun, paeh nyana, sorga langsung. Ngaju di akhirat tadi, begitu di kasorga embung, kuna sembung, pan kula boga abah, kula mikiran abah tuh bisa, pan kula dibiayaan lagi ku abah mah nyatu kula kasorga sosoranganan, abah siapa tukang main remi, ya tuh sapira remi cek dia nanti. Tenang geus bukan mana abah heula abah kula mah yang bareng jeung abah ye cek malaikat mah kitu ieu mah nafsi-nafsi yus teu bisa kula kudu sosoranganan di sorga mah abah iya abah sia tah bang si timbang geus beratan ka mana so abah mah geus nasib aing beredan cek abah nanti atuh sia mah sia mau ka sorga teu bisa bah tetep kula ada giseret. Ayo cek malaikat sia kata bisa ya abah kula tetep kula mah ka surgana jeung abah bae. Ngan hiji deui emak. Emak sia mah geus jore gasa, nya galak pan ka abah sia. Galak jalan mah. Kumaha bah keur galak teh atuh galak mah galak bae ai karunya mah karunya sih. Aja kuari dampura ampura. Emak mana emak geus kana mah. Lantaran tatarina ge di dunia keur bapak sia hayang cai ge jokot habak. Buka suku bae, pan eta babar eta mah masih mah kos kitu tah keur ieu. Tetep emak ka dieu emak, kula mah teu bisa ieu ka sorga sorangan. Emak jeung abahna tetep bae dibawa ku nyana. Ye, coba nu kuliah. Keur man nyana ka neraka. Sia ka neraka gara-gara embung yang bareng jeung abah. Ji atuh sia ulah mikir tetep kula teu bener-bener ku abah. Padahal mah deket ke pondok pasantren, teu di pasantren keun enda dikuliahkeun ku abah. Geus kula ge kana neraka hayang berjamaah. Ye, cek malaikat wa kitu tatap bongan abah. Teu ngalempengkeun kula di duniana. Da rugi sia kejeun ku. Aing mah ngomong nu sabenerna. Do cerita teh kiai ekstrim mah kajeun aing mah disebut ekstrim. Kumaha ceuli sia bae. Aing mah ngajak ka Allah ieu mah. Teu beres maneta kuliah deuleu ka dituna bisaeun salat henteu nya lu kuliah mah salat Allahu Akbar di hadapan bujang cenah geus jadi DPR sakamari anu ka dieu DPR Allahu Akbar jaga gendut wah ini deuleukeun bae salat budak DPR tolol sia atuh kunaon leungeun di hadapan bujang goblok ka DPR kawahinya abah ka dieu Allahu Akbar ya
cak aing ngaji bego sia teu ngaji gara-gara kuliah santri mau moal aya anu di handapeun bujal paling-paling teu sidakep Allahu akbar kahandap tanya pan sia teu sidakep atuh aya di kitabna geus di dieu kabeh aing dek sidakep dek teu sidakep geus aya di dieu ulah ngomong loba ngomong sia barang datang maka imah aing salah barunya aing ngaji eueuh ti ditu na kos kieu ye bongan rokik eueuh nah ieu balik deh supaya ka harti ieu kizaeun teh eueuh huntuan mun aya wutut 100 juta mun eueuh huntuan ku ari jadi 90 tah ieu nu dimaksud juz'un nisbatuhu ila diyati nafsi atawa kamari ieu mah jagjag barang tes gelut jeung Ki Umar pengkor lempangna rada diseret kamari ieu keur jagjag sabar duit 100 juta barang diseret ge seret mah 50 juta ge nyaho tanaga mah aya ngan leumpang diseret jadi sakira-kira lumpat tinggalin nah kan kurang teu hargana kurang nah ieulah nu dijadikeun masalah hukumah teh hartina tempuhan sanksi anu kudu mutuskeunana sanksi ieu adalah hakim ai hakim mah ayana di wilayah di pemerintahan nu matak di pemerintahan kudu aya hakim kudu aya jaksa dina Islam ngaranna mufti atawa qadi berarti lamun aya di pemerintahan kudu aya qadi atuh ngadirikeun pemerintahan wajib di jerona kudu aya qadi pemutus hukum hakim jaksa berarti kan di negara kudu rapi nah ini negara orang aya presidenan aya wakil aya menteri aya gubernur kudu nu rapi jang kesejahteraan masyarakat kuari banjir nang Allah ulah ngomong kieu Gusti kok di banjiran tolol sia cak Allah negara-negara aing dunia aing di banjiran ku aing terus sia kudu ngomong kos kitu ka aing sia datang ka mana salat sia ka aing boon sia ku aing tambah banjir sia ku aing cak Allah toh aing maksudna bae maksud Gusti aing teh ya deuk neuleuh datang ka mana presiden pedulina datang ka mana gubernur pedulina datang ka mana ieu RT pedulina datang ka mana ieu pengurus aing teh deuk neuleuh kos kitu duit ambalaya di Indonesia deuk datang ka mana ngurusan teh geus puguh nu gering teh diurusan geus puguh atuh ayeuna mah buruh teh diurusan kuari coba tanah langsam mandel kieu deuk kumaha sia ngurusanana pancena dari rakyat untuk rakyat hah pana tuh batur anu kasusahan sia nu meuli mobil moal kebel deui diseret sia sarua jeung atlet pada hakikat nama iya keur diuji datang ka mana ya iya kuari banjir teh lain lalagan banjir nasional jadi tuh Jepara Jogja pegat Demak Kudus pegat jalan selatan ka dieu teu bisa banjir anu luar biasa padahal hujan mah biasa-biasa bae kabeh ge ngomongkeun jah hujan mah biasa tapi kok banjir model di Manado aja biasa bae hujan mah tapi kok bisa kos gitu terus gempa deui Cianjur gempa kuari Garut gempa Rangkas Betung gempa ayo coba nu kamari longsor 60 nu pae kuari encan kanyahoan gempa ieu tadi isuk-isuk emang kiai kok emang neuleuh tipitan si ulah loba omong pokona mah sia teh nyawa nyaho pokona aduh ke sore sia neuleuh tipi aya ge gempa teu aju geus kanyahoan sabar encan kanyahoan ieu nu katimbun sabaraha ya Allah ya Rabbi pemerintah dek datang ka mana ieu ngurusanana tah ieu keur dicoba urang ku Gusti Allah tah balik deui nisbatul laksiha min kibati aduh ngaji nu teu mondok mah kieu hese kuari kieu
wakila ila udwil jinayah kuari mah dinisbatkeun teh kana anggahota jinayah nu nisbatun naksiha min kimati tina hargana ayeuna kieu Ki Zaid da dampak hargana seberapa 100 juta gas leungeunna per leungeun berarti bagi kuari per anggahota teh sabaraha ieu 10 ontaeun ieu keur 100 onta ieu 10 ontaeun atau ieu 10 juta ieu 10 juta nu ieu 10 juta ieu 10 juta ieu 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta kuari nganisbatkeun ka leungeun bae nu dianiaya nu dijinayahan kena jinayah leungeun 10 juta lamun ieu leungeun kuari kempleng hargana sabaraha teu kaawak tadi makan kaawak mujina kabeh kuari mah leungeun doang ieu lamun leungeun 10 juta ieu tapi lamun kempleng sabaraha 5 juta leungeun doang ai tadi makan sagem lengan awak sabaraha 100 juta lamun rada gempor saeutik 90 juta kurang 10 juta geus bae nisbat ka awak kuari mah lain kitu ieu sabaraha ieu suku ieu ieu suku teh 10 juta lamun model kos kitu teh sabaraha diseret setik 5 juta jadi nganisbateuna khusus karena suku karena udwil jinayah ngaranna geus panjang-panjang yang puyeng lah ini saya teh mantep lah kos gitu ya haji ulah sok dipapanjangin puyeng gitu mah malah mah bebeja ka murid lah teh mah teu kapake urang liwat bae orang hese santa guru ya haji pudoli kos gitu teh liwat dia mah teu kapake cek gelang geus ide desek-desek teh ieu teu karti cek kitu pain kana bitorofin lamun kayan hukumahna eta bitorofin tiba kana torof anu lahum muqaddarun aya kapastian harga eta mausturito ala tablugo disyaratkeun ulah datang hukuma muqaddarahu kana ukuran kepastianna taraf ari pasti ba lain ieu atuh pasalna nu kamari bae iramo geus aya pasti ramo iraya pasti mun sakitu ramo geus aya kapastian kuari mah hanya tung nu can aya kapastian ta eta teh ulah datang ka harga pasti kakarat ieu diputus engke di meja hijau sabaraha engke mesti sangsina bayar torogna bayar kerugianana etalah urusanana engke di negara mentek penting negara kudu dirarapi kamari gaya orang Madura Kak Imah Kiai ini kan udah dekat pencalonan presiden iya saya mau tahu dari Pak Kiai aja saya mau ikut kira-kira kita pilih siapa oh saya jauh dari Madura ini katanya Tiluan kok bisa nanya ke sini ya saya mau ikut aja saya sebab di Jakarta kalau tinggalnya mah Kukula sini ada apa belum ada yang ngasih uang sering ada oh iya sama kalau gitu mah udah pulang aja nunggu anu mere baeng ke aduh. Guys baliknya seri ya udah nanti kalau udah ada yang ngasih saya kasih lagi iya kita bagi-bagi nanti asal aja pudoli kayak milung kayak di suratan ji tenang aduh saya sababaraha kandidat mendekat dia milu ngaji kayak milu ngaji kalau baru sekarang aja ikut ngaji nggak dari kemarin aturan menyana ti kamari milu ngajina ulah nong torogan yuk kerasa salaman kan nyawana teh sa oh eta oma ngaji hebat amatnya aturan gitu kan kabelah dieuna kakara nyana ngomong kira-kira kalau saya jadi presiden bagaimana setuju enggak ini kan saya udah ngaji terus gitu iya mah ngadadak
kuari kekarek ngaji itulah kayak di nuk datang ke dia calon presiden sejen deui kiai je ngadadak amat tuh ngajina eta ge tadangdeur lamun dibubui haju ngadadak diangkat di bantu lompatna kahitut eta kara moal beres batut geus lain mah ulah didatangan guna kos karar itu kumaha kieu lamun kieu kumaha ai itu nama teu datang tapi duit nama datang nah ini baru aduh geus atut geus sing hade besi kahalangan resepna ibadah ka Gusti Allah ku gara-gara lah sapira 10 100 miliar naon hartina si duit geus teu kudu kiai mah kajenting teu dahar ulah narima kos gitu ai leutik mah aduh dililimpi bae buku Masya Allah bain balagatu maka lamun hukum datang karena eta torop nu eueuh ukuranana nakosol kodi sayan ngurangan kodi sayan setik bitiadi dengan ijtihad qadi nu mantak boga qadina hakimna jaksana muftina anu jitu ngaulinkeun urusan puru-puru supaya nyana di hukuman teh pas sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi anu diijmakeun ku para ulama. Geus urang mah tinggal nyokotan ja aya aturan-aturanana tinggal dideuleu engke dina keputusan siasah Imam Syafi'i, siasah Imam Maliki, siasah Imam Hambali, siasah Imam kabelah dieuna mah atuh kitu berbagai siasah endek mana nu diterapkeun sarua bae. Indonesia dek nerapkeun make siasah saha? Silahkan nu penting aya nu bertanggung jawab jaga di akhirat. Ngeunaheun kan. Allah takdir fi wallahu a'lam.